Mohon anu ngalaik age anu nyentang loncengna anu teh acan malah di sarang lah. Kitu. Urang lagi tadi obrolan sareng pangarsa Abah Dangdang. Abah Dangdang teh. Anu gaduh kawasan Guntur. Gaduh kawasan Guntur. Jadi teh jam genep teh Guntur teh. Jatah mah. Oh, ngareding teh. Motor mager teh jatah. Lain dia jam genep di Guntur, bener bani jam genep di Guntur bulan Apa? Pan itu mobil di motor. Oh, atuh go macet go. Usum aja. Kabayang euy. Urang macet ayeuna kesel nya. Ayo. Kabayang teh kabayang. Iya, oh ya tuh kebayang. Ente pernah ngabayangkeun teh di Padang Mahsar macetna kumaha jelema? Teu mau nih. Teu punya ala we ningali teh macet. Urang wae geus kesel ieu di dunya. Nya cacak sakeureuh. Komo ke ngaleungkeun di Padang Mahsar nungguan urang dek dihisab. Tapi tanya. Usaha apa nih? Oke, langsung urang dihisab ku malaikat atuh bah. Pokoknya teh usaha. Heuh model tah ayeuna teh urang teh manteuna teh di dunya geus kieu teh komo oke. Kabayang Tamridi coba matak lang urang teh bobakalan teh ayeuna. Urang milu di rumah macet tah. Lu bakal naon kayak kapan? Urang kudu bakal naon ya teh? Pan bakal teh ku kaadaan bah. Oh, lain pada nahareun bakal. Lain ya. Dahareuna mau moal dibawa ka kuburan atuh moal ka kuburan. Dek abah boga harta sakukumaha teh moal dibawa di ruang moal. Moal oi igo boga apaan sana nih moal. Lu aja igo begitu igo praktek. Lu aja mobil akuat mah kitu tuh. Tah mobil tapi bisa boga manfaat tapi boga paedah. Kan sekolah. Igo memang mobilnya ke dibawa lamun bawa, tapi mobil ieu bisa jadi malah ke igo lamun ieu teh dihibahkeun misalkan keur jadi alat transportasi ngangkut jamaah ka masjid anu pangosan. Lain artina teu narik lain ieu mah, tapi dimanfaatkeun karena ada sosial. Oh, tah eta bakal ngocor pahala. Mobilna mah moal ieu. Abdi kieu mah nih teh abdi teh. Kamarihan kieu ka Pak Haji Haris teh Pak Haji sami teh. Abdi we sama. Abdi teh bereeun. Ya. Abdi teh tulunganeun. Tapi abdi yang invest ke jaga ke daerah. Ya. Oh teh puasa. Puasa. Harus terus Maksudnya kumaha aja? Nya ahon atuh kawin. Anak emas. Oh, anak naon? Masa Anakannya lah. masuk sungai teh masuk. Anakannya aya teh beda. Adi eta. Oh, adi. Oh, baru punya anak emas ada banget perak. Siap ngomong biar ngomong. Dia teh ngomong dari bener ya tapi teh. Si bah Itu nyebut anak emas lah. Kenapa nyebut pantas Anak kesayangan. Nah, iya bener eta. Bubu. Nya. Hari Terus kumaha cek kajari hari itu kan puasa. Ya. Puasa teh mah pirang-pirang kabarokahan. Dia berkeun. Ya, bener. Tah atuh kira aku selama sabulan teu bisa nempelkeun meureunam invest sapoe mah. Tina sabulan sapoe weh. Ya. Selagi urang bisa mah. Kumaha Tapi make nya boga sareng. Duit teu boga. Ya. Tapi ieu make mobil Pak Haji Haris. Ya. Tah gimana we Ya. lapor amanat. Nonggo. Abdi sih bari invest sih. Tapi emang invest abdi. Nggak mobil Pak Haji. Ngulang atuh nya kan. Maksudna kumaha? Abdi rek nganterkeun budak panti. Budak-budak yayasan, budak yatim piatu. Ka mana? Tiba nya resmi ka pabrik. Tiba pabrik beres-beres buka diantarkeun. Ngan abdi nyemutkeun ka bijaksana. Oh, atuh Pak Haji Haris. Igo, eta anu diharapkeun ku Haji Haris. Ku bapak teh eta. Pan mobil Pak Haji Haris. Nya sama Pak Haji Haris teh kabagean pahalana euy. Eta luar biasa. Setor mah dikurangan. Itu Pak. Tapi baru kalau ngomong orang udah pesantren. Kumaha? Waktu itu Rencana ongkos ya. ada ilang bener tuh teh. Tah ieu jelema sok ngamanfaatkeun. Entong-entong dina situasi kitu. Si ieu oh atuh Ngapain akeun jelema sok nganyalahgunakeun. Eta bener-bener mah Ku abdi teh tong ditarima ongkos gitu. nya Aya nu minta ongkos. nya
Benang ku panitia anak teh ditanya Heeh. jang cenah titah mohon ku saak sieu dititah. Jadi si ieu tah anak buahna anu mentan teh. Abi mah henteu abi mah Tah, teh. sering kali teh tah ieu resiko pimpinan tuh. Naon kata teh? Resiko pimpinan teh nalika anak buah teh bener. Nya. Apa bawa pimpinan. Nu mata Lain teh. nolong. Ya. Lamun dek hade teh tong sorangan. Bere nya mah anak buah we sarua. Apa dibagi dua? Oh ini jadi iya atau kos ge? Naon teh? Kos meja. Pati menjaga jadi untuk amal gitu. Atuh Tapi jadi supaya aku budak kan ngomong. Tapi kok bener kok eta teh halus kok. Jadi secara tidak langsung ilahi teh Kayak halus apa mana? Halus. ente teh memang diganu maksa ka Haji Haris. Nya. Tapi maksa mere pahala. Nya. Aya mah mungkin. Moal we. Halus mata teh. Berarti juga halus kan? Halus teh. Ada abi halus semuanya satu. Naon teh? Ari lagi halus dan halus di eta mah kuduna digretes jadi ditagihan bet kaos nyeun KTP wae. Ieu mah. Abi mah gratis. Hah? Gratis Kan lo baru dipungli geuning kamari beunang ku sabar pungli teh. Abi gratis kan hese abi teh nyieun teh. Hah? Can jadi kan. Tak gitu dan gratis. KTP. Ulah, Bang. Siapa bukan? Itu bukan KTP. Ah, boleh KTP. Surat kawin itu Bang. Karena ada yang perpanjang KTP teh. Temenang, Bang. Temenang. Panjang si STM kawan. Temenang. Nah, sabok mau langsung ke dompet atuh. Ngomong. Oh iya. Wah, sekolah. Apa namanya saya di itu di lurahan perlu diperpanjang kan? Nya temenang, teu bisa kitu bejakeun ka kalurahan da angkat sakitu ukuranna bejakeun. Ya segitu Boni. Heeh, temenang diperpanjang atuh ge. Nya Kalau keluar sama dia nolong. Oh. KTP segitu tuh. KTP. Si kebaligo. Ulah. Akhirnya dia yang apa di salila puasa ini. Tapi guys ya, Bang. Coba dongengnya naon Bang nu rada Timiti, we mah timiti. Anu menyang. Kan halus, sana gitu halus. Halus Halus apa? apa? Ngomong yang goreng. Jujur, jujur. Anu menyentuh kan hati Abah salila puasa naon Bang kira-kira Bang? Dia Boni nya ada menyentuh karena hati mah Boni. Ya. Tiap buka Boni. Iya, Pak Oni. Abi teh. Iya, Pak Oni. Iya, Abi Pak teh Oni. sok sedih Boni. Sebenarnya dia karena cara bukanya Iya. sedih we abi mah. Nah. Tiap ada maghrib teh Boni. Buka oge. Sedih we abi mah buka teh. Sabab kunaon sedihna? Terakhir dah rumah tak jadi sih Boni abi. Heeh. Ku sahur. Waktu pas sahur. Sedih abi ke Boni. Ku kada ku sahur teh. Naon masalahna? Nah, eta sedih teh Boni abi. Kunaon masalahna? Mau sedih kamu. Jadi sedihna teh gitu Abah teh. Kunaon? Ku masalah kieu Boni. Nah, Duh, nya masalah maksudna kumaha? uang buka. Heeh. Nya perkari amat tuh Bang. Beri murah am kumaha Boni atau abi teh. Lain. Contoh tuh buat tuh. Nah, sedih kunaon atuh. Enggak atuh tiap rek makan kok. Nya. Litara 12 minggu Boni. Iya bener eta. Nah, jadi resiko metik. Resiko metik cek eta resikona matak bah engke mah gantikeun ka nu manual deui atuh. Ih, ari Pak Oni. Tah, iya teh apa? Nah, atuh Motor metik Pak Oni harga mahal. tapi kan gedung teu bisa barang bahan 2000 we. Tah, kieu Boni. Metik tanpa gigi. Beungeut metik 2000. Tanpa gigi. Tapi alhamdulillah Boni nya ku bulan puasa mah aya barokahna, aya faedahna Boni. Alhamdulillah. Ya rek serius itu ngomong teh rek mengkol aja. Serius. Cicing lah go, cicing lah. Abi naon mah naon bah. secara bulan puasa pun abi mah kiwai nya. Ya. Aya mah kabudak kopi abi mah. Kieu we tiap buka kapake miskin teh Boni. Apa dia? Apalagi abi mah tiap buka. Apa aya di pasti teh jadwal. Tajir. Abi teh bagian tajil teh Boni. Abah anu merek atau Di puasa ka hiji sampai ka terakhir ku abi teh tajil barudak abi. dibagikeun ku Abah? Bagi ku abi. Kieu ka barudak teh tajil ka masjid. Ari tajir saha? Abi menyatakan kau kecap imah Boni mentaan. Siapa atuh? Tah, ieu jadi angan. Tapi jadi amal tuh, jadi amal. Ah, mama. Tah, ada dina puasa mah pokoknya
sok sanajan urang teu ngawarkeun Nya. dulu we urang nganterkeun. Jadi nya. Jadi paham. Berarti sih Sarua aja anu ngare, Si harus boga inisiatif Nya, bener. ke buka anu paruasan nya. harus Jeung moal amok teh nya. Moal buka puasa. tapi lamun ayeuna mah macam kitu carekan kan. Enggak seureun mas beres puasana. Kalau boleh mah rek eureun kana kikieu teh mah. Nah, Sampai ke poni. nah, apa capek mau Sampai poni atuh da ngurus kana baru udah atuh. Nguruskeun baru udah nya ka sakabupaten Garut. Ada di dua teh teh. udah kunci kungkul Di bawah yang kalau sarua budak retikna kan metik teh tanpa gigi teh sarua deh. Naon deui mah eta selain ditajil naon wae. Itu orang bapak ngaji Quran, lalu salat sunnah. Apaan tiap nanti taraweh teh pan di dia bagian anak jadi teh. Aduh, Di puasa kahiji sampai ke puasa terakhir teh kudu dia di masjid. imam. Lain. Naon? Adan. Oh, Nah, halus aja. Mah karena adan mau apa itu? Nah, udah dianggap sepele kan. Ini si abahnya. Udah dianggap sepele kan. Kumaha itu? Jelema anu sarolat tuh ngandeng adan urang beunang pahala. Urang mah adan pahalana sapoe jeung jelema nu sarolat eta. Saudi urang kan kurang urang. Iya. Mata gede pahala tukang adan. Jadi mata kudu dianggap sepele tukang adan teh. Eta nu panglobana pahala teh anu bisa mawa jelema ka masjid sarolat. Iya. Ngajak makanya. Aja. Ngajak. Tah anu mata kurang. Ayeuna kudu terus bade Oh, ada mah. Tiap Kan? pohon, Nya. asar, adan, Ada. masyarakat ke masjid. Hmm. Beres adan balik kami mah. Dah, iya, ngari nurna teh. Kela kumaha. Ya lah, siapa lagi? Geus ngumpul mah siapa balik? Balik ya kok. Salat Dari abang. Kenapa mah jelema Atau atuh. udah kieu mah pahala tuh si eta teh salat. Nanti. Ngebupaya nang buka dia balik balik. Anu wajibna naon? Salat. Eta wajib naon? Ngilo salat yang balik. Oh. Ya, ulah kieu urang teh ngomong we, kudu mere mah we, kudu anu, hadis teh anu, tapi kurang tara. Sama jeung kitu atuh teh atuh. Jadi lamun begitu ada teh salat we. Ya, geus ada mah kudu salat atuh lin balik. Dan iya tuh poni pasir ngaliwat kalebur. Ya. Pas waktuna Heeh. kan dia cenah, Pak, cing cenah sorangan kagok ka adan heula cenah ada mohon. Ya. Heeh. Adan we. Terus Oh, wakar biasa sudah kabere. Beres datang we. Iya. Anu rek sarolat teh. Iya. Ah, dia mah we langsung. Eta atuh da ieu mah ada Saya seger tembak si abahnya. tema. Dia ada mak salit geus balik ke sunang duit. Lain kieu kan naon ieu teh. Lamun ieu teh lamun ieu proses kieu ya. Kasusna kieu di hiji kampung mana tah. Jam 12 nya. Ya. Kan bulan jelema eta aya jelemaan. Terus eueuh nu adan hiji-hiji acan. Nah eta teh kahukuman urang nya 2 rakaat salat. Salamu. Salamur 2 rakaat. Ari masjid aya. Ya masjid. Kan ngomong adan. Atuh kamaran teh jelema. Pada aya di jelema teh. Salamur bah 2 rakaat. Salamu. Orang di dia tuh. Sila ada dulu. bener. Sip spesial si adan. Wah adan balik sebelum balik kalau salat orang gitu. Tah. Maka goblok. Iya. Ngabangun masjid teh nu hese mah lain ngadekeun masjid, Nya. tapi ngahirupkeun Nya. ibadah di masjid. Batak dari tinggali we cenah. Lamun hayang ningali urang Islam, Nya. tinggal itu dina Idul Fitri. Kapan tak salat Idul Fitri miluan Aya kebacaannya. Nya. Tapi lamun hayang ningali jelema nu beriman, Nya. tinggal waktu salat subuh. Satuju mohon. Satuju mana gitu. Pano-pano kudu kuang-kuang we eta Ya. bantu halus berjeng teu mana yang gitu. Kudu mana-mana gitu. Kota kudu diberi lah eta mah. Asa Diberi soal panu ngaliwat deui. Padahal ki urang ajeungkeun deui urang asa tos ngalakukeun.